poek ilmu Islam nutu sholat bakal ke neraka nguping itu mungkin baik ke neraka depan geus aya wadahna itu naon sabna urang mah teu gaduh hidayah taufik upami dicontohkeun kana melak pare kudratul abdi kasbun tugas jalmi mah macul ngangler tanur tos itu mikiran buah urusan Allah aya teu panen di bumi aya pare 2 ton aya nu gaduh sawah tinggal karungna ge sisi nu bolongna wungkul itu ulah ngalangkunganan karena kekuasaan Allah punten ieu mah buah di ulama ku pangarsa hapunten anu kasuhun ya kahartos nuhun henteu kemampuan abdi mung dugi ka dieu anu mawi kanggo ka ibu-ibu